Rijalnya, pilih Kang Rijal Peryogi Lomari, Kang Haji Dani Player. Bos Mebel, Wimongko, spesial buat YouTuber. Darah ramang ya kesembuhan di Ciboboko sadayananya. Alhamdulillah ada raya kene. Angin laut di Tanjung Baru, mawa ombak kanterkeun budak kasih. Tempatna para wisata jujugan para rumah di basisir kaler kota Karawang, tempat ulin bariningal pamandangan nu daratan bari marawa impian papasangan silih cepeng panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih. Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih. Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa katresna. Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kadeu. Masih sareng Batara Harja. Aturan Pak Agus kali Ibu Yuyun. Di basisir kaler kota Karawang Mas Andri Matulin bari ningal pamandangan nu daratan bari marawa impian papasan jeung silih cepeng panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih. Di Tanjung Baru mengkeun rasa kadeu. Di Tanjung Baru mangkalkeun rasa kanaan. Di Tanjung Baru ngapokeun rasa kasongan. Kendaraan antara Bandung Sumedang, urang bakal ngaliwatan jalan mata Kariwang. Kau sekolah bibir lampin mapa jurang, mata kebaluas medona Aris tinggal Cadas pangeran balau janji mata di dia pisan pangeran perminta kata sama tiga pas larang balangsat rakyat bajan iraha areng bungkas baheula di dia pisan pangeran korneta kandang ngabela ribuan jiwa sajarah gesan saksina
sabab domba kuring. Di Paraban anak nage anu kuring. Anak nage anu kuring. Saha jaluna mana jaluna. Saha jaluna jaluna mah cuma adu asal karung. Dua domba bikang aduanana ayeuna geus ngalobang balad di desa kadulur anu di lembur kaget laeran jaluna isi jadi masalah jadi fitnah ulah turut campur sabab domba kuring. Domba kuring diangon-angon ku kuring di Paraban ku kuring anak nage anu kuring.